teh terserah. Kudu tukang hayang alus mah. Sayang alus mah. Tempok kan pelat mau ada nabol, mau semen 5 kilo mah. Ujang hanapnya, hajatnya. Lain hanap nguluhur os bata propilan tiham. Aduh duet pan eta. Oh, ku kebantingan ieu pager. Heeh. Anu nempel dan nabol teh ya rabut eta teh os bau-baudan. Karabut mah. Karabut teh beula teh osnya ge sedikit tuh. Galuna kos ieu mah satekan tahan ku banting teh. Pakong cokot. Tuna kana sukeun. Heeh. Entah tahan ku aing setengah ku mobil, da mobil can mundur. Amun ku mobil dipunurkeun mah wah beunang teh kebabu. Ban urang teu mundur cicing. Tapi bisa leumpang teh ayeuna. Bisa sih ngancan karasa bos. Pan gareuneup teh pan anyar keneh heuh. Maehna ge nempoan we kitu manoran urang ngangkatkeun eta aing ose-osehan ngangkatkeun beusi sorangan. Untung aya tukang ngabangun belah